Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangide jeung urang mangating. Ampurannya karek nyeun video deui urang can bisa konsisten dina YouTube. Tapi doakeun ulah kabehan sing salalager sing jarak nya. Jadi urang bisa nyeun video di vlog anu sajana, oke? Tah ti kamari urang aya urusan itu bisa ditinggalkeun, jadi ampura teh bisa nyeun video. Tah ayeuna kakarek nyeun video deui. Ampura pisannya. Ayeuna urang erek nge-vlog nulikeun video nu ieu. Jadi manfaat kalian teh loba gitu. Jadi berhubung di kampung urang anu make gas lobanya. Cuman anu make gas eta jadi diselang-selang ku suluh gitu. Kayu bakar cik bahasa gaul mah. Nah, jadi bisa irit oge sih pakai gas gitu, bisa ngirit lah. Jadi kedena kabantu ku energi alam gitu. Ternyata dipakai suluh dina hawu gitu. Oke? Urang geus make motor si odong. Jadi urang erek ngalah suluh make motor sekitar 2 km, pokoknya mah kurang lebih lah jauhnya 2 km. Jadi turkeun nya. Oke? Guys, urang ayeuna geus sepi di kebon Kaliandra. Tapi urang neang bae ditu nya, bae hareup. Tuh. Di kebon Kaliandra ieu teh leuwih di sekitar tapi teuing nya saking kulegana urang teh bisa nyimpulkeun tapi batan kulega gitulah leuwih di sekian 10 hektar lah gitu. Di saking kulegana ieu Kaliandra gitu. Jadi yuk turkeun bae hareup. Bos, jalan bos. Guys, ayeuna urang geus nepi nya. Tuh. Anas urang isu keneh nepi ka dieu. Ternyata poek ku pepedut yeuh. Cigana masih baraseuh soalnya usum hujannya ayeuna nya. Jadi hese aya nu garing teh. Tapi ieu ayam menang nuar tuh. Menang nuaran kan ya. Lobanya tuh. Ayam menang nuar jadi geus runtuh gitu. Badan ku geus kawat. Jadi gitulah. Garing. Pokona mah tonton terusnya.
guys. Menang hiji yeuh. Capek. Aduh. Kamerana deui ngegilir. Capek. Baru ngit euy. Ih. Taliannya ini dikuatkan kena motor, tonton terus. Capek sebab orang rem neangan tali ini terbuatin tina alam awal orang yuk ternyata tali rapi alam tenang nolanya kali nama sebab rem neangan jauh seperti rotan gitu kan, are-arean bisa dijeun tali tina alamnya. Oke, dina urang kalian. Nah, jadi keseharian orang teh kieu nya kebon masuluh gitu nya tenang lah, erek gengsi erek gimana maksudnya teh, erek sedih apek erek sedih apek cuma dinyala penuh. Kalian kurapi atas oke sih gitu kan kalau menang lah supaya asal pagehnya. Oke. Karek sabeukeut orang yang nanti sabeukeutnya mama tonton terus.
runtuh deh. Bos, sepaguh, mantap. Ayo gas. Ayo nak. Kalau suruh nangis angges. Tinggal baliknya. Nuhun kanu tos nonton. Tong hilap, like, komen saseur-seurna. Mun aya masukan naon komen di handap. Tong poho paling penting subscribe nya. Bantuan subscribe. Me urang semangat nyeun video deui. Oke?